Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, tepang deui sareng Kang Arit Bentar dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh anu nyenak judul Sobat Siluman, seri ke-37. Ieu dongeng Sunda teh garapan Kang Arit Bentar. Mudah-mudahan mitra-mitra tiasa kahibur ku ieu acara dongeng Sunda. Mitra-mitra sadayana supados henteu nyangkolong kana waktos sumangga ieu acara dongeng urang kawitan bae. Kamari teh nyarioskeun di kerajaan siluman oray anu bade nyerang ka siluman bagong. Duy karyanya. Mangga mitra-mitra dar ah. Atuh geus menang parentah kitu mah ti Prabu Nagabodas. Patih Nagabelit anu saterusna ngumpulkeun Senopati Agung, Senopati Ngalaga, panglima perang ti angkatan daratna, angkatan lautna, di bagian rus bumina, ti luhurna, kabehanana dikumpulkeun. Ulang-ulang hulu balang prajurit kabehanana dikumpulkeun, dirapatkeun. Kabehana prajurit anu bener-bener prajurit anu tangguh. Sabab da emang prajurit siluman oray teh hiji prajurit anu gagah rongkah, bubuhan didikan atikan Nyimas Gelung Ayu. Oge senjata kabehanana disiapkeun, ti mimiti pedang, tumbak, panah, tameng, kabehanana kumplit. Malahan mah baju rompi geus disiapkeun. Kuda kencana anu khusus keur Nyimas Gelung Ayu jeung ganda nyata kuda kencana anu khusus keur perang, anu kacida garagahna kuda ge geus disiapkeun. Eta pasukan dipimpin langsung ku Nyimas Gelung Ayu jeung ganda. Malahan mah ganda make rompi anti peluru, rompi anti senjata. Rek senjata naon bae muaturakeun eta ka ganda. Sabab naha nepikeun ka kitu, Nyimas Gelung Ayu teu ridoeun lamun beubeureum hatena nepikeun ka cilaka. Estuning bener-bener dijagana ganda teh. Komo lamun engke teu bisa balik ka nagara manusia, atuh meureunan geus kabayang ku Nyimas Gelung Ayu saha anu bakal datang ka dinya. Nya pasieuna ge hiji aki-aki hideung anu leutik, anu gagah rongkah, anu baheula kungsi ngamuk, nyaeta Aki Sanusi. Anu saterusna abrulan pasukan ti siluman oray teh init meuni murudul, sorana eak-eakan dibarung ku sora angin anu ngagelepu. Mata keung matak sieun
di kieuna malahan mah kadengena kalembur mah sora gelap anu cing balaledak sigarek turun hujan. Padahal mah waktu harita teh eueuh tanda-tanda behujaneun. Pasukan siluman orai meuni euyah-euyahan rek nuju ka Gunung Poek anu maksudna rek nyerang ka nagara siluman nyaeta Siluman Bagong. Sora ambal-ambalan siga nu bungah rek diajakan perang ku Nyimas Gelung Ayu teh. Sabab cek pamikir maranana aing geus seubeu cenah tara perang aing geus seubeu tara nepikeun ka diadu. Makana atoheun pisan manehna diajak perang teh. Cag Nyimas Gelung Ayu jeung pasukanana urang teudeun heula di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Ayeuna urang nyaritakeun heula ka tukang nyaeta di nagara siluman. Nyaeta Siluman Bagong anu aya di Gunung Poek. Harita Prabu Sihung Runcing keur aya di karaton keur ngobrol jeung penasehat raja. Harita penasehat raja teh penasehat Raja Prabu Sihung Runcing geus aya di hareupeun. Malahan mah pati siuh hideung ge geus aya. Cedok si penasehat raja teh nyembah. Ari penasehat raja teh ngaranna Kili-Kili. Sim abdi pun Kili-Kili bade nyanggakeun semah pangabakti kapayuneun Gusti Prabu oge ka Gusti Pati mugia ditampi Gusti. Kitu cek penasehat raja anu ngaranna Kili-Kili. Ditarima paman, semah pangabaktian di kaku kaula. Kitu cek Prabu Sihung Runcing. Unjuk sumangga gamparan Gusti Prabu aya pikir saeunaon wirehna salira Gusti Prabu ngangkir ka kaula. Mangga bilih Gusti Prabu meryokikeun tanaga emutan dugikeun ka pati mangga kaula siap. Kitu cek penasehat raja anu ngaranna Kili-Kili. Bagja paman, syukur nuhun pisan. Pangabakti paman ku kaula ditarima. Kieu paman, diangkir lain wanci diteang lain mangsa ku kaula. Kaula aya tanyakeun ka paman. Atuh anu saterusna Prabu Sihung Runcing raangkeun. Masalahna nyaeta masalah Nyimas Gelung Ayu anu pipilun kana urusan manehna. Padahal
Cek pamikir Prabu Sihung Runcing, eta mah urusan rumah tangga manehna, urusan ranah kerajaan manehna, lain urusan kerajaan siluman orai. Tah kitu paman, atuh penasehat raja anu ngaranna Kili-Kili unggut-unggutan, tandana ngarti jeung paham kana ucapan jeung tujuan Prabu Sihung Runcing. Berkawis eta mah kieu Gusti, anu kapendak ku kaula eta teh biasana mah aya ikatan batin, aya hiji janji ti Nyimas Gelung Ayu. Eta manusia biasana tos ngadamel kahadean ka Nyimas Gelung Ayu, atawa Nyimas Gelung Ayu anu mika cinta ka eta manusia. Tah kitu Gusti Prabu. Kitu cek penasehat raja atuh Prabu Sihung Runcing ngartieun ayeuna mah naon sababna jeung naon masalahna Nyimas Gelung Ayu fifilueun. Memang loba anu bogoheun ka manusia, bahkan diteun Kang Arit oge aya kajadian seperti kitu. Malahan mah tatanggi pisan Kang Arit. Tos sababaraha kali eta tatangga Kang Arit oge dianjangkeun ka nagara siluman, tapi sigana mah ieu mah bentukna jin tapi mangrupa orai. Malahan mah ditawaran harta banda naon sok asal daek ngawin, ngan tatanggi Kang Arit oge nolak moal. Ngan anehna tatangga Kang Arit anu diganggu ku eta jin siluman teh umurna geus 50 tahun. Jadi setiap bobogohan rek kawin teh batal deui eta anu jadi heran. Padahal mah rupana teh alus nya kasep. Jadi carita ieu teh memang aya carita nyata lain carita mitos. Mohon paman, ku kaula katarima. Jeung ayeuna kaula ngarti anu geus kieu mah geus puguh kieu mah nya urang kudu tatan-tatan tur wiatna. Kitu cek Prabu Sihung Runcing. Gargenah ngedah ngobrol kitu jol hulu balang. Maksudna rek laporan cedok nyembah. Paula pun hulu balang anu ngajagi di tapal wates kerajaan bade nyangakeun sembah pangabaktos mugia katampi kapayunan salira gamparan Gusti Prabu oge ka Gusti Patih teka kantun ka Gusti penasihat kerajaan. Kituna teh cedok nyembah deui. Ditarima hulu balang ku kaula. Aya naon hulu balang meuni siga nu rusuh jeung siga nu reuwas. Pok nyarita gancang bebeja, cek Prabu Sihung Runcing. Sandika Gusti Prabu seep waktosna.